minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna tahara wa rusira anna ilmahu ta'ala azaliyun. Satuhuna ilmu Allah ta'ala halamahaluhuri Allah iku kang bangsa azali. Wa bil ilmi yatajallal ma'lumatulan kalawan ilmu narima pertela opo sakehe kang malu. Sifatu syamilatun alal af'ali maka utawi sakehe sifat iku kang ngawangku ing atase pirang-pirang bagawean. Zahiratun min musyahadatil ma'lumat iku kang zahir saking ningali ing sakehe kang maklum. Fa idza kanati zawatu la takhlu min qurbi sifat maka tatkala ana apa sakehe zat iku ora sepi zawat saking para sakehe sifat kaifa takhlu an qurbi zat. Aleboh kaya apa sepi saking para kezat al-arwahu apa pirang-pirang ruh al-aliyatu kang dukur al-muqaddasatu kang den bersihkeun al-asyqatul mustagriqah kang borontotur kang narimangan tiing dalem pibahri wujudi dalam lautan wujudi Allah al-maqasidi minhu kang den sejapa minhu saking wujud. Wahasilu kalamihi lan utawi hasil kalami musannif iku annal ma'iyata satuhune ma'iyah bil ilmi kalawan ilmu tastazimul ma'iyata bizat kunari mangengket ya ma'iyah ing ma'iyah kalawan zat lianna sifata la tubariqul mausufa karena satuhune sifat iku orana namisah kena sifat ing mausufa. Wa hadza sirru la yufimuhu la yafamuhu illa ahlul fana fi zat lan utawi kila iki siriku ora bisa mahamu ing hadza sir angin sapa ahlu fana ing dalam zat sobati masyaikh tarbiyah kalawan nambarengi pirang-pirang guru kang bangsa ngarumati wa ila yafam wa ila la yafamu asanu malam yablug maka utawi kalakuan longkang ora temeka adwaku huma pirang-pirang rasane asiman iku atas lim pasah wa idalam tarawul hilal fasalim liunasin ra'auhu bil absar dan tatkala orang ningali sira kabeh ing hilal maka pasrah sira kabeh pirang manusia kang ningali ya unasu ing hilal bila absari kalawan pirang paningal wa billahi taufiqu lan iku tetep kadu Allah lan iku tetep kalawan Allah ta'ala pitulu. Alam ta'lam apakah anjeun teu nyaho bahwa ilmu Allah teh eta bangsa azali lain anyar-anyaran wabil ilmi ku ilmu yatajallal maklumat narima pertelas seluruh anu maklum jadi anu teu kasorot ku ilmu Allah naon bae aya dina ilmu Allah. Lamun Allah kasifatan ku ilmu atau pasifatu syamilatun alal af'al sifat eta ngawengku kana pagawean tur bisa ebreh tina neuleuna kana nu maklum Aiza kana tizawat di mana aya zat eta la takhlu min qurbi sifat sepi tina deketna sifat atuh kaifa takhlu an qurbi zat kumaha bisa sepina tina deket ka zat al arwahul aliyatu al muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maqsudi min
roh-roh anu luhur anu bersih nu boronto anu kakerem dina lautan wujud Allah. Urang lamun ngaji sakadar harti harfiah mah kos kitu. Tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese. Sanajan dibetek-betekkeun ge. Dibetekkeun. Urang ngadenge betek asana arisin. Tetep bae hese. Lantaran tama bahasa. Sedengkeun ieu mah pan lain ilmu bahasa. Ieu mah ilmu zauqin nafsi, rasa. Disebut ngaji diri, ngaji rasa. Urang ibadah bae ka Allah make aturan zahir fikih. Tauhidna make tauhid kelas TK. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamu binafsi wa daniyat qudrat. Eta ngaranna tauhid TK. Didengungkeunlah ku bangsa muadzib. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai ngan sakadar dibaham doang. Giliran bae teu hujan bertanya-tanya kunaon sih hujan poe ieu, tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang. Giliran bae nyalateun teu meunang sholawat. Kunaonnya kasingsal. Padahal dibaca wujud, qidam, baqa, mukhalafah li al-terus. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa. Ketika urang nyalateun teu meunang sholawat, syarrihi asup ka aing. Secara zahirna. Padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta. Kunaon sih aing kitu dagang teh teu maju-maju. Pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kok masih bertanya-tanya, berarti can boga rasa. Ketika manehanana sehat seserian, menikmati sehat, dipake sakahayang urang, eta henteu akul jeung tauhid. Ketika urang dibere muriang, walah wah weuleuh urang. Datanglah ka dokter, datanglah ka anu. Lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi eta dibaca doang datang ka baham, teu datang ka jantung. Eta ngaranna tauhid TK. Kos kitu teh tauhid TK eta. Sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji. Ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak, hirup babarengan jeung adik, hirup babarengan jeung emak, hirup babarengan jeung bapak, hirup babarengan jeung anak, hirup babarengan jeung pamajikan. Hese jasa kitu aplikasikeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kunaon sih bapak ai kasih itu mamere ai ka aing henteu nyalakeun ka bapak padahal eta teh geus aturan Allah.
lain aturan Allah Bapakna kurang dola kembali ke syariat pan ngaji hakikat lamun orang bertanya-tanya model gitu syariat ahli hakikat memual ayah bertanya kaifa aena mual bisa kabeh geus diheum-heum mual ayah sakabe pagawean keluar tina kudrat iradat Allah. Ketika orang bertanya-tanya berarti sarua ejeng urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah. Naik utang turun dina syariat teh bisa naik ke hakikat. Nu mantak 99,9,9,9 deui. Tuh beak kabeh teman-teman. Jelema bersyariat bae. Teu berhaga cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter. Puterkeun ku sia zikir. Jalain zikirna ialah hakikat nu mantap kudu kumaha tuh menempuh hakikat make jalur khusus make guru mursyid cara sila cara zikir cara napas eta tahap awal tahap kedua urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahun guru mah engke urang ditaekeun kana lelembutan sanggeusna urang datang ka lelembutan engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu naik engke melalui ruh kahayang nage urang tergantung urusan urang lamun kuari urusan awak bae terfokus ke awak urang wudu nage wudu zahir urang salatna salat zahir engke nage urusan awak bae teu meunang lapar saeutik patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak kitu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis ketika urang tiis hayang anu haneut kitu keneh urang lamun tariris pakean mah ayangan aya deui nu leuwih haneut hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramuan terus zahir ngaranna teureun-eureun urang teh lamun urang masih kene urusan zahir ya urusan anak urang di makom zahir ya urusan zahir wajen kukumaha ge urusan zahir bae nah lamun datang ka paeh datang ka dinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah henteu eta teh datang ka dinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang ka dinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir kuari mah yang jalur khusus mulai orang urusan golbu kuari penyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipicenan ngaranna mujahadah merangan nafsu riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu lantaran di awak urang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti heula batan jasad diasupkeun ka awak urang dijanjikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan engke supaya di mana-mana keluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka mangga cakroh siap abdi mah kajen kumaha ge ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala mangga Gusti abdi moal ku ajen kumaha ge bade nuturkeun aturan Gusti gede hate eta roh asup ke awak di awak koreng aya mata aya celi aya irung aya sungut aya leungeun
aya dubur aya kubul didinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek mata boga nafsu diladenan kuari nafsu teh ku mata jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna neule anu lenggik dideleukeun bae neule nu nyingkap dideleukeun neule anu hipu dua gunung dideleukeun malah dirontok nah roh pan sia janji roh panjen sia nek duturkeun roh teu berkutik geus dibejaan sing ade sia roh pan sia boga janji balik ka Allah bersih ternyata ku mata doang ge teu kuateun deres lamun teu ngintip mangintip ngintip aya neuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu tapi ban ieu mah geus dideuleuh ku urang diintip eta nu gede jasa mah doraka ngintip waduh urang naik angkot nyingkap simba make rok mini di hate urang kurang luhur teh budak kakarak kadeuleuh sapotong doang apomna mah henteu geus kadeuleuh ge apomna misalna munuu misalna gitu tetep bae nafsu urang beuh tah budak lamun rada bolong mah setik geus bolong ge tetep nafsu urang beuh mun ditumpakan tan blon eta nafsu mah kos kitu nafsu mah kos kitu Pak mata boga nafsu ngaladenan nafsu lantaran dibere watak deuleuh kanu indah-indah roh ditegor heuy roh kan sia ieu henteu balik ka Allah terlena itu kene celi ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ anu muludan nu nyanyi nage awewe atuh ngeunaheun si celi betah jak kahayangna kos kitu didengikeun bae ku celi roh ditegur roh pan sia rek balik pan cenah cak sia rek siap terlena roh celi itu kene irung itu kene sungut itu kene ieu leungeun teu meunang bangih nu hipu-hipu resepeun jasanya nama kanu hipu nah kabeh lamun ieu teu diwarah roh balik ka Gusti Allah ditegor kumaha janji sia pan cak sia alastu bi rabbikum cak sia pan bala pan sia teu nurut ka aing pan aing geus mere aturan kade mata kade celi cilaka urang ilmu torikoh jang ngabersihan nafsu dibersihanlah ketika urang mata neuleuh awewe urang bisa menghindar tina neuleuh nu haram maka syariat bae sape lantaran henteu timbul tina rasa dipaksakeun ku urang nafsu urang jeung watek mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindarna saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar aya kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah torikoh supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyong ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu celina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu
dek menuju ke mana dek menuju ke hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ke syariat dangkos urang baik ieu wari naik urang melalui thariqah naon nu diurusan ku urang qalbu supaya ruh urang bisa hibran qalbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan kurang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantungnya ngawujud jadi kuntilanak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunyana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beus aya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai urang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sanggeus zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset buka ke nutup deui ieu naonan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha etanya sia ulah sok nyebut wali coba kos gitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang di hareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge di hareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ke Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana nu paeh tadi teh datang ka aing kajeun ku kumaha nafsu kan sebab deuk ka Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basi ngomong tah pelebah gogodaanana duh cenah kieu moal norekat atuh ngeureut naon norekat deui na ge potongan sia majalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh khalwah diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha tuh sia kikiran bae teu jaho isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia ceuli umur sia geus sabaraha ku ari ieu teh sia teh geus senja deuk kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walaka nya hejo pohara teh mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena maja akur deuk datang ka dieu bae sia hirup warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan urang engke mah nang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia je barang sahana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului. Waduh, cak jurig gorengnya geus jadi jurig. Ieu ibadah. Ieu mah gancang caritana bae, gancang caritana bisa urang. Ieu mah bisa ye.
bisa tidinya bakal aya lazat encan kukumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusia akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu elmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah kadinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain sebagainya dideuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga urang ketika teu halal kajian teuing puluhan tingkat kajian teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika can mulai urang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah urang mah naik tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naik baheulanan gancang caritana nah mulai kuari jin-jin teh dareukeut ka urang dareukeut lain deuk nanaon endek ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu kararitu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu naik malaikat wari malaikat jadi malaikat datang ka urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia majzub geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat jadi malaikat teh di sekitar urang seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari mah jin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah wah ketika urang beuki panasaran terus urang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tungdiuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah nam tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang-abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang mantak ieu ketika urang kedatang kadinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud teu meunang paham wahdatul wujud teu meunang urang dongeng wahdatul wujud sasar sia tapi ketika urang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud teu meunang sote dicaritakeun teu meunang sote dididikeun ketika urang deuk ka Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae nah di dieulah urang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar tapi ketika urang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik urang ke luhur tina malaikat arwah kapanggih jeung arwah para nabi arwah para rasul kutub arwah-arwah para aulia Allah arwah para ulama mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti orang datang ke kuburan weh kenaon sia alhamdulillah dulur atuh di ditu arah ya salah amat alhamdulillah ira asa kondangan
Wih, mana juga dinya tuh. Atau urusan hajatan. Tilok aya kapang hijing arwah haju hubungan aja hajat. Jurig jama tuh. Iyalah geus kapang hijing arwah. Maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain, turun imamain, turun mukhtar, turun autad. Turun abdal. Turun nukoban nu jabang uropa asoib. Turun wali rijalul ghaib. Urang keur carita autad. Ieu dunia dibelah opat. Nu sabelah dicekel ku imamani, sabelah laporlah ka kutub. Nu ieu dua belah teh dibelah dua. Autad ngaranna. Saurangna saparapat dunia, saurang saparapat dunia, saurang saparapat dunia. Nyana tita hiber jang saparapat dunia. Nempo nyana keberadaan seperapat dunia, laporlah nyana langsung ka kutub. Dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub, autad mah bisa. Saparapat dunia nyana hihiberan. Hihiberan di mana belahan dunia Baitullah. Tengahna dunia adalah Baitullah. Bagi adalah janub jeung simal, bagi masyrik jeung maghrib, saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kan orang luar negeri ya. Kaget ya. Bareng di dulu, oh Habib Rozak ya mah. Orenganan tas dengan kopi. Aduh, autad kurang kopi autad. Ya karim. Saparapat. Lamun manehanna teu laporan ka kutub dicarekan. Laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu. Kadele ku anjeun wahai cak kutub ka autad. Belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kajadian naon? Sabelah saparapat eta laporannya. Mungkin angin, mungkin tsunami, mungkin kalaparan, nu bercocok tanam, nu ngalaksanakeun pemerintahan, roda perekonomian dan lain sebagainya. Sakadar titah nempok lapor, titah nempok lapor. Ketika geus rusak jasa, autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah. Ya Allah, Gusti seperti etalah. Coba ya Allah, di dinya teh aya hamba-hamba Gusti. Cak Gusti di mana hamba aing anu zikir? Nyahoeun nyana. Aya di Bojong. Saha? Nu nyeunan sendal. Make merek nu sejen. Siksa cak Gusti Allah. Aya di Pandeglang. Naon? Tukang kadu nu buruk dijual bae. Laporannya aya di Jakarta. Naon? Pemerintahan lana teu bareres KPG. Gempakeun. Lapor autad. Ketika coba deuleun ku ari nu ibadah tengah peuting, lapornya. Nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan. Di dinya lagi ketika urang keur ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae. Assalamualaikum. Jurig. Geus moal aya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah. Urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian, masyaallah. Pohara amat satu sisi penasaran, satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung. Ai geus nyaritakeun kos kituna ku hayang resep amat. Nah, mulai ti dieu. Zaman kitu wali sanga. Aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang. Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha? Tuh, si mah bener atuh katiluar bahasa. Ngaran aslina saha? Dasar tukang mamaca berkat aya meureunnya. Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub. Saenggeus teh diangkat jadi kutub,
permusyawaratan tetap di Jawa. Cara ngundang para aulia-aulia Allah sadunya kumaha ta Sunan Bonang make bedug. Asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug. Aya rumus-rumus tertentu na bedugna. Moal dibejaan. Sebab Haji pending ke nurutan. Bahaya ya. Ya, atunya lu mana kol bedugna pokona mah asal tang ting tong dul. Eta mah jang naon kitu ngahadirkeun kupat kos kitu mah. Ting tung dang dung ding dung dang. Ding dung dang dung ding dung dang dung kupat datang. Ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9. Kemudian sok ditabeuhna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda. Nu mantak jadi tuna ge aya anu 3 bedug teh, aya anu 5, aya anu 7. Zaman urang leutik mah, zaman urang leutik bedug dijajarkeun. Aya nu gede, rada letik 3. Aya nu 5, gede, letik 5. Aya nu 7. Talagudag siri eta teh kudu akur. Urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun. Teu nyahoeun kuari mah. Oh, Haji Pendi mah nyaho. Aya, eta teh lagudag teh teu samarangan. 3 bedug kudu akur, 5 bedug kudu akur, 7 bedug kudu akur. Je, teu meunang samarangan, meunang Sunan Bonang. Nah, eta teh diurukan ku Sunan Bonang. Aya hiji istilah bedug nu ditabeuh ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah. Tabeuh ku Sunan Bonang. Moal bejaan lah pokona sareng bedugna. Aya cara-carana dak begitu ya. Daratang ti mancanegara. Asoib datang, Nukoba datang, Nujaba datang. Kabeh dararatang lamun endek aya permasalahan. Ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu. Ieu lamun henteu ku urang ditanggulangi, ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah. Urang usul dengan sekemampuan urang, Allah membuka lebar-lebar. Mun tadi sorangan Gus Dur bisa mukakeun tak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun. Ikir carita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah. Ikir cerita diundangna make bedug kok bedug ditabeuhna di Jawa kunaon nu di Mesir datang. Bedug ditabeuh di Jawa, di Syria datang, di Turki datang, di Madinah datang, Mekah datang. Kumaha sih eta kadengena suara bedug? Eueuh HP pan harita mah. Ku ari mah HP Haji Pendi mah jadul pan. Boro-boro datang kami so kapan anak nageh kunyana di SMS teh datang jadul. Aduh Gusti Allah nu agung. Di luar konstatir urang lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta. Nah daratang lah make bedug ya Allah ya Rabbi. Nu mantak dileungitkeunana bedug teh hese di Indonesia mah, di luar negeri mah eueuh. Urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug, di Syria sugan aya bedug, moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun, moal bisa dibidakeun, moal bisa leungit. Lantaran sasakalana nyana. Anu tadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga, dipakelah ku Sunan Bodang. Nah, iyalah jang ngundang para aulia Allah. Ieu teh geus datang kana tahapan arwah. Nu ngadengikeunna lain ceuli ieu tapi ceuli ruh. Lamun ngadengikeun ceuli terbatas, leutik. Sapira ceuli urang komo nu culean mah. Semal kadenge jauh-jauh. Itu keneh mata nu rabun-rabun mah tapi lamun ngadenge nama keceli nu ieu di jero. Ngambeuna make ceuli nu ieu, irung nu ieu, neuleuh make dedeulean nu ieu, dunia leutik. Mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian. Eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat. Memenuhi undangan Sunan Bonang. Ieu
apakah itu nanu hiber apakah dunia na ieu bumi nanu diletikeun timbullah permasalahan malah geus anggeus nah eta mangke panjang carita na ilah di dieu urang keur nyaritakeun tentang ilmu wa bil ilmi yatajallal maklumat ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum sedengkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah eueuh nu teu kanyahoan ku nyana boro-boro Gusti Allah wali Allah na ge nyahoeun itu wali Allah mah nyahoeun teh lantaran dibere ku ilmu Allah laduni geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa sebab hijabna terlalu pohara teuing nah wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil maklumat geus eueuhan nafsuna datang ka musyahadah terhadap perkara nu maklum urang manu mantap kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi kahalangan ku mio aduh komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe bau budak tah halang gede jasa tah mah masyaallah deuk kumaha jadi walina budak masih kena kabeh ku gitek bujur aduh Faiza kalati zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh. Di mana aya zat tesepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa. Naon kitu ngaranna pisah. Kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi. Sama-sama geus asyik hartina asik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehanana geus bersih ruh para aulia Allah singkalayang nu mantap para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naek kaluhur maot mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tak deuleu taroh lha kumaha coba ayo urang mah jahe tinggal jahe aya di luareun mah teu kadeuleu tetep teu kadeuleu paling sora doang Habib pulang aya menyatu jeung jurig urang lamun carita belah dia orang menyarita keterlaluan meureun menyaritakeun Habib Lutfi beusi keterlaluan geus datang hadinya model bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaro berarti para arwah ditaluturkeun lah ku jelema nu totorekatan nah Ki Pudoli ka Banten balik deui lah cak Ki Pudoli konan eueuh keur ka mana Pud ondangan Maulana Hasanuddin ondangan tinggal ditanya Hasanuddin mana